parah nih. Iya lauk. Lakeun. Oke apa? Ayo melakukan lauk ya pak? Benang ku aing dik. Ya. Ah, goblok sama sah. Aduh, Burik. Nah kumaha ieu aing turun Burik. Aduh. Kumaha ieu? Tah, mata Faisal jadi jamat teh sarakah. Sama sarakah we awak we jangkung. Ari naik tangga teu bisa. Nah naik kumaha pan ieu aing geus naik kan. Buru pan yang kentar aja. Mun mana hayang turun mun hayang selamat. Kade kana orang layangan jeung aing. Oh iya iya. Pang mau kentar aja buru. Kada kondinya. Sok buru. Sah, turun naik ku sorangan sah. Aing rusuh ngaji burit ya. Si Burik. Burik. Ini kumaha ieu? Tahu ding pan naik kumbah mobil tadi mah di ditu tuh. Teang-teang jeung kumbah mobil gitu. Gitu. Suan si kieu ngomong ti isu kumbah mobil. San, asa karena punya. Tuh bapak siau mah kamu kumbah mobil cenah. Dah, aing teu parurun. Nah teu parurun kumaha euy sia. Moal jeung bejakeun mah teu parurunan gitu. Lah, ke ngamuk ka aing. Aing teu purun warga ya. Heuh kumaha tuh? Ku pan aing teu purun odi, kumaha tuh kumbah. Lah ngomong aing. Jadi ka aing. Geus we sia teu purun. Teu purun. Geus we bebeja gering sia rek. Beja gering. Heuh, Api-api gitu. heuh api-api gering. Heueuh nya. Heuh ame aing teh dititahan we di. Heuh, Bejakeun aing muriang gitu. aing moal damu. Moal, di bejakeun muriang. Sia tanggung jawab. Ji, nu kumaha sia pan sia nu nitah aku nya. Ieu aing mere saran. Heuh, ji bejakeun muriang gitu. Heuh, ku aing dibejakeun ngan mun ngamuk ku sia. Sok. Sok. Mana si Faisal tadi? Yo bang, si Faisal nage muriang. Nah muriang kunaon? Kan pan tadi kata seulin. Heuh, bieu anak-anak bieu gatu permurungkut dina kursi. Nah heuh gitu. Heuh, Cih. Masih kehet. Nah kunaon? anjing. Kumaha si Faisal mun kanyahoan bobohongan. Duh, moal ngamuk gitu. Duh. Ye, mantri atas di mana? Wadoyok. Tas silandeun balik sanu geuring. Ih, kabeneran atuh urang budak muriang cenah. Pang nempokeun sekalian. Ayo, numpang ka dieu. Kabeneran pisan ya mah. Geuring naon cenah budak? Ayo mantri ka dia. Ayo, Pak. Namana kunaon Faisal? Ngomong mantri. Tah ieu. Muriang, Pak. Heuh atuh sekalian tah untung aya pamantri yang ngaliwat ya. Kapan sia tadi di luar ulina kunaon? Teu nyaho ujug-ujug asa panas tiris ieu. Ieu pamantri ka dia. Oh, di dieu ya, di dieu. Wadoyok teh ya. Tah ka dieu sok. Pempang mariksakeun we. Duh, barang pisan ieu. Sok pamantri ka dieu cai. Iya. Oh iya budak gua teh. Ieu si Faisal nu pangedean amin kana mah. Sal geuring naon sal? Cik lompat saheula. Panas tiris, Pak. Ti iraha sal teh. Tadi nangkarak sal. Sok. Nangkarak lompat saheula. Sok pariksa we, sal nu sekalian. Lempengkeun sukuna lempengkeun. Lempangkeun sukuna leungeuna awaskeun. Leungeuna. Sok lempengkeun. Lempang kita sukuna. Nanaonan mah cek urang mah da iman normal. Teu muriang-muriang acan. Bohong sigana mah atawa aya kahayang budak teh. Suntik we Pak, suntik. Uang suntik Suntik Pak. Suntik, Suntik. suntik. Amis cager. Sok sekalian beca. Cager. Suntik. Iya arjengan. Sok amis cager. Enggeus katuh geus jajan teu nanaon kita, Pak. Apaan sana muriang? Enggeus cager bieu. Ah ngabohong budak teh, Bang, Teu kenal naon. Mana mah peda we mung ku aing kita ngubah mobilnya. Cuna. Tadi mah bener aslinya, Ding. Panas tirisnya. Ente bang tadi tuh cek si Isal cenah. Kumaha cenah? Bejakeun api-api muriang cenah. Langsung jadi ka aing sia kehet. Cek maneh? Aing teh kurun mah cenah api-api muriang. Antu Adi juga kunaon teh. embungeun eta mah. Antu cek si Oding Embungeun tah si Isal. Masih mah kitu Oding. Ngomong kitu demi Allah. Montong sok ngabohong kan ke kolot mah sia yang ringan. Masih kumaha Oding. Iya, ngaku embung gitu. Geus atuh Bang urang naik balik kalah parasel ngabohong ieu mah teu. Oh, kementerian pura tuh nya. Heeh, teu Pak. Siapa menteri atuh nuhun? Maksud kunyung. Tadi nita aing kekeringan aya teh mah mantri ini. Orang adu episode. Sia nu ditanya kunyu. Ante bang tah si Isal. Si Oding kita tadi mere saran. Ada sudah. Iya. Ubah mobil tuh. Ah, teu kurun Pak. Tapan kulut maneh Faisal. Wah, aku
Minta. Saya ke mana teh? Ke warung. Nitip aing. Mana duitna? Talangan helading ti maneh? Udud sabungkus. Dah, najis. Rumah sate bisa mungkin. Nak kunaon si Oding nu lompatan kitu? Nak kunaon si Oding nu lompatan kitu? Yang missing dewe gitu. Nak kunaon? Nak kunaon si Oding? Hah? Leungit duit aing sang. Leungit duit. Lebok tak kunyuk. Matakna cek aing talangan heula. Duh, jabat duit sakitu nasal kumaha tuh nya? Nah sabaraha duitna kitu, Ding? 100 sang. Tepi rati ditu ka ditu. Teka panggih. Ah, udah sih mah. Geus ikhlaskeun wae kehead. Matakna cek aing sing loba sodako. Bajaan aing tadi nitip. Sang. Pan duitna sakikituna, bantuan neangan tuh. Neangan. Geus sok atuh. Mana ka ditu aing ka ditu. Heuh sok atuh sang. Heeh. Nggak mau aya wae. Heuh pan. Kuyuk duit sakikituna. Abang-abang ladang ngajual panci nu ma aing. Leungit di duitna. Aduh. Anjing. Mulai nu babaturan ku aing. Wah, mau dipangyangankeun tapi karunya si Oding. Iya kitu duitna. Heuh anjing. 100 Bikeun ulah. Bikeun. Aduh, salah ngitung aing. Ulah dibikeun we karunya. Ding. Aya kapanggih? Eueuh sang. Eueuh. Heueuh. Maneh aya ka ditu? Eueuh ka ditu ge euy. Nah di mananya? Lain aya lamun kapanggih aing bare sabaraha kitu. Sok we atuh sal gampang aja geus kapanggih mah. Ih, sia mah. Lain gampang-gampang kehead. Sok sing para ruguh heula eta lamun kapanggih ku aing kemarin naon maneh? Geus lah kajen kapanggih ku mana mah. Ku aing dibere 20.000. Dah. Hese katang ding neangan lagi euy. Lepas titi ditu ka ditu ge geus aya nu manggihan sih kana mah. Geus ayeuna mah kieu we. Mun kapanggih ku maneh bagi 2 lah. Bae aing asal kapanggih. Bagi 2. Heueuh kop lah bagi 2 asal kapanggih aing. Bagi 2. Heueuh. Oke lah atuh. Kelanya. Sok neangan heula ku aing. Heeh. Ding, aya kapanggih. Kapanggih di mana sih ya? Aya atuh. Ngagoler. Nah sia tereh-tereh teuing kunyuk neanganna. Dah, atuh nu penting mah kapanggih we, Ding. Mana geus atuh kadikeun duitna? Bagi 2 berarti gocap emangnya? Heeh. Tah, gocap. Nuhun nya, Ding. Heeh nuhun. Heeh. Leungit tadi isukan mah. Cungur sia. Kunyuk. Ieu mah dorokati ma aing meureunnan ngejual panci. Tapi sakieu ge geus lumayan.